makna sholawat sajaratil asli nuraniyah sawihan deui hartosna. Allahumma ya Allah sholli mugi-mugi nambihan rahmat gamparan wasalim sareng mugi-mugi nambihan kasalamatan gamparan wabarik sareng mugi-mugi nambihan kaberkahan gamparan ala sayyidina kadunungan abdi sadaya wa maulana jeung kakasih jeung kasih abdi sadaya Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rahmat sinareng salam miwah kaberkahan Allah Subhanahu wa taala maparinkeun kadunungan abdi sadaya ka kakasih abdi sadaya anu kagungan nami nyaeta Nabi Agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh sanes Kangjeng Nabi nu peryogi ku rahmat sinareng salam plus kaberkahan ti Gusti Allah. Sanes Kangjeng Nabi mah tos full ku rahmat Allah, tos pinuh ku kasalamatan ti Allah, tos pinuh ku kaberkahan ti Allah. Nah, atuh saha nu peryogi di dieu teh kajabi anu ngaoskeun ieu sholawat. Saha wae nu ngaoskeun sholawat. Berarti eta nu ngaoskeun sholawat teh nyaeta jami anu peryogi ku rahmat Allah, ku kasalamatan ti Allah jeung ku kaberkahan ti Gusti Allah ngan ngalap berkah ku nyebat-nyebat jalmi anu pinuh ku rahmat Allah, ku kasalamatan ti Allah, ku berkahna ti Gusti Allah nyaeta Kangjeng Nabi gitu. Nah, salajengna anu mana Kangjeng Nabi teh kagungan perdiket atanapi titel sajaratil aslin nuraniyah. Nah, sajaratil aslin nuraniyah anu janten tangkalna pokok anu bangsa cahaya. Asal muasalna cahaya teh ti Kangjeng Nabi disebatna Nur Muhammad, cahaya bangsa Kangjeng Nabi. Cahaya anu bangsa Kangjeng Nabi mata kisok nya dipake lambang cenah ku hiji ormas mah nya Nur Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad namina di tengah di bunderan make cahaya Nur Muhammad. Nyakeun bae eta hoyongna kitu nya. Tos anu janten tangkal asalna anu bangsa cahaya. Miti cahaya teh nyaeta cahaya bibit buit ngadamel Kangjeng Nabi. Salajengna tina cahaya eta Allah ngadamel sakabeh makhluk. Di antawisna langit, bumi, sawarga, neraka, makhluk-makhluk pangeusina nya kalebetkeun para malaikat jeung satuluy-satuyna sadayana oge didamelna tina cahaya Kangjeng Nabi anu disorot ku kakawasan Gusti Allah anu ngaluarkeun kesang. Nya tina kesang eta ku Allah Ta'ala didamel makhluk-makhluk Gusti Allah. Mung khusus kanggo sahabat anu opat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar radhiyallahu anhum maranteuna mah didamelna teh nyaeta tina cahaya anu kaluar tina cahaya bibit buit Kangjeng Nabi. Anu kaluar cahayana ti palih katun Kangjeng Nabi didamel bibit ngadamel Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Anu kaluar ti palih kencaeun Kangjeng Nabi cahayana mangka didamel bibit buit ngadamel Sayyidina Utsman bin Affan. Anu kaluar ti palih payuneun Kangjeng Nabi didamel nyaeta cahaya pikeun bibit buit Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Cahaya anu biji ti pangkereun Kangjeng Nabi anu mangrupikeun cahaya didamel bibit buit ngadamel Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ta eta mah tina cahaya sadayana nya bibit buit. Kalebetkeun Allah Ta'ala ngadamel para malaikat tina cahaya anu kaluar tina cahaya Kangjeng Nabi kitu nya. Tah saliyana mah didamelna tina kesang
anu kaluar tina cahayana kangjing Nabi anu isin disorot ku kakawasan Gusti Allah. Tos salajengna walam atil qabdati rahmaniyati walam atil qabdati rahmaniyati jeung kilat kakawasaan atanapi jeung kilat kakawasan anu bangsa kapangeranan. Kakawasan Gusti Allah anu disamikeun jeung kilat dina pada sagala takdir Allah teh cepet gitu. Itu wa afdalil khaliqatil insaniyati jeung anu pangutami-utamina makhlukna anu bangsa kitu kamanusaan. Dadamelan Allah anu bangsa kamanusaan. Nah, jami anu pang mulyana, jami anu pang afdolna ti kawit pertama nu didamel duikeun ka dinten kiamat, anu terakhir lahiran sadayana ge moal tiasa ngelehkeun kana kautamian, kana kaagungan, kana kamulyaanana baginda Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata lamun urang nguping nu ngahina Kangjeng Nabi model enak nya aya geuningan nyebut Kangjeng Nabi teh keur alitna cenah dekil, lehoan, teu kaurus, nya yatim, nya piatu. Tuh naudzubillah nya eta pasikin, munafikin eta. Lamun nu nyadosa jalmi Islam. Anu kirang barokah hirupna. Naudzubillah urang. Tah ieu wa afdalil khaliqatil insaniyati. Wa asrofi suratil jismaniyati. Jeung anu pangmulya-mulyana rupi anu bangsa jisim, anu bangsa wujud, anu bangsa jungkereng. Salajengna Kangjeng Nabi teh nyata jami anu pangmulya-mulyana rupina. Salajengna jami anu pangmulya-mulyana salirana. Ku bakat ku mulya Kangjeng Nabi moal tiasa kagamarkeun ku kata-kata. Moal tiasa kaciptakeun ku ciptaan jeung moal tiasa kaseratkeun lamun dilukis teh lukisan jeung moal tiasa kapoto we. Moal tiasa di kamera ande kan aya itu nya. Foto kamera nah sama pancahaya. Ai cahaya mah pan sesa dipoto. Sesa ditembus ku cahaya deui tuh. Nya. Wa asrofis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir robbaniyah sinareng tempat pangbijilan pirang-pirang rahasia anu bangsa kapangeranan. Tuh. Kakawasan Gusti, rahasia-rahasia Gusti sadayana geus aya di Kangjeng Nabi. Matak aya katerangan Kangjeng Nabi mah nyata gudangna ilmu. Salajengna mantu plus sahabat Kangjeng Nabi nyaeta Sayyidina Ali janten lawangna ilmu, anak Madinatul Ulum wa Ali babuha. Kami gudangna ilmu, Sayyidina Ali lawangna ilmu. Wa khazainil ulumil istofaiyati. Sareng anu janten pirang-pirang gudangna pirang-pirang ilmu anu bangsa seliran. Terus Kangjeng Nabi teh gudangna ilmu anu bangsa seliran eta ilmu ti Allah Ta'ala aya di Kangjeng Nabi sadayana. Sahibil qabdatil asliyah anu kagungan kakawasan anu bangsa asli. Wal bahjati saniyah jeung anu kagungan perjalanan anu bangsa sae. Kangjeng Nabi mah dijadikeun bahana ge tutina cahaya. Prosesna ge sae. Nah, salajengna dititipkeunana Nur Muhammad ka jami-jami nu sae ngawitan ka Nabi Adam, ka Nabi Sis, ka Nabi Nuh, ka Nabi Lut, ka Nabi Idris, tuh terakhir ka Nabi Kangjeng Nabi Ismail. Alaihi wassalatu wassalam tuh ka keturunanana nya ka Sayyid Kilab, ka Sayyid Pihir, ka Sayyid Murrah, ka Sayyid Ghalib, dah ka ditur ka Sayyid Hasyim, ka Sayyid Abdul Muthalib, ka Sayyid Abdullah, ka bojona Sayyid Abdullah Sayyidah
Aminah binti Wahab teh ya. Tuluy kaluarna eta Nur Muhammad teh tina naon? Nyata tina hanapeun udel saalit luhureun gagaduhan kalur saalit. Langsung lebetna kana rahim janten teu kana palawangan pameget palawan isin teu Kangjeng Nabi mah. Tina parinikan kaluar cahaya lebet langsung kana rahim. Nah teu kana gagaduhan, sagagaduhanna hiji tempat kaluar nu geuleuh, asup anu geuleuh. Kaluar anu najis, asup anu najis, ompol diantawisna mani diantawisna nya. Tuh. Henteu Kangjeng Nabi mah matak Kangjeng Nabi beda jeung jami biasa. Wabah jati saniyah matak aya nu ngahina ka Kangjeng Nabi, duh nya urang teh kudu ngewa takana akhlakna eta jelema. Urang kuduna udan nya bisi urang ge kabawa ku eta jelema. Teu ngewa-ngewa acan kana akhlakna, teu taud-taud acan, bisi kalebetkeun mantasababi qaumin bahwa minhum sahaja anu nyoro ka hiji kaum. Kaum eta ngewa ka Kangjeng Nabi urang mah henteu ngamek kanu ngewa teh. Teu ngelingan gitu, teu nyadarkeun, lamun dina HP teu komen-komen acan gitu nya, mere saran gitu. Henteu, kadon seuri kanukeun bae tah bisi urang kalebetkeun ka eta kaum. Ke kumaha lamun maot suul khotimah teu keng syafaat Rasulullah rugi. Warut batil aliyah jeung anu kagungan martabat anu bangsa luhur. Manin darajatin nabiyuna wallahu a'lam. Seadanya.